Nah make turun wae teuing dah hayang nun aya nu naek aya nu turun naek tilu salapan tilu salapan tilu salapan tah supir we pasea jeung kenek nah perebut duit dihitung tong hedeg dihitung dek moal oh tilu salapan kene anger tilu salapan aing mal kapancing tilu salapan di Pagaden naik deui 11 urang rekap Sukaratu 50 hiji 50 50 di Binong turun 2 opat dalapan di Binong turun 2 48 can meuli heula bensin da pom tarutup cicing ngadaguan lah setengah jam 48 aing mal kapancing 48 pertanyaan naon geus eta carita namanya teu naek deui penumpang teh pertanyaanna 48 saha ngaran supirna Hanas dihitung anjing make jeung aya nu ngamen dihitung ku aing nu seserahan dihitung ku aing anjing shit cicing aing cicing aing teu ngeuna ya tatarucingan kabina-bina teh Hanas tarang aing botak ngitung Hanas diinget-inget aing sieun poho pertanyaan anak sangaran supir teuing anjing mah teu nyawa aing mah pokoknya mah jawab we sangaran supirna ngaran supirna teh Dadang si Dadang teh geus teu nyupiran beus dan dipecat mau oli Udin si Udin Aisyah teu apa si Udin maot si maot si Udin teh Darsono Darsono ketabrak mobil di Pantura Suryadi mah ka sawah teu terus jadi supir aduh Marhaya lain nabeh milu ka dalang anu aliran Wasahlan eueuh keur gagaro eta mah eueuh keur ucak eslo saha atuh taluk saha aing teh nyaho anjing kapira-pira teh teh geus ya Hanas ku aing di papayan ngaran jelema sia kitu nyaho apa ngadongeng beleguk eta bosna geuting aya ting eueuh kita balas oke sok balas aing urang ngabudayakeun deui kaulinan budak Bareto kaulinan naon di antaranya model galak gatrik atuh karet atuh kaleci capindro solna budak ayeuna apa ulina geus PSW PS1 PS2 budak ayeuna mah geus pacebokan Facebook itu beleguk terus urang ngabudayakeun eta tradisi kaulinan budak Breto nu kumaha anu paci cici putri wah nu kumaha siapa cici putri paci cici putri nu kumaha
Cici putri terele kembang celempung kalau mau kembang apa? Takusnya dijawab. Cek aing teh manona si cepot kembang anu kebogona kasih anu. Nang seri anjing. Lain eta. Apa kene si lain kena kaulinan eta. Di mata ngajak oke. Nah, mamiluan aing mah. Eta mah kaulinan budak TK. Bener mamiluan. Moal mamiluan teh hayang teuing aing miluan kaulinan nu kitu. Bebenyit teh mah geus era aing mah geus kolot. Sia dek miluan mah. Moal tidak kau rasa kau ini pemiluan atuh ah iya jeung tibatan pasya jeung dulur Cici putri reng carana kumaha Carana kokot ke depan. leungeun ka hareup Kokot ke depan. Cici putri terele kembang celempung kalau mau kembang apa? Kembang wera. Manona si dewala kembang wera kabogona jika bela sapira. gelis Bela sapira artis. aduh si goblok marukan dek jadi urenya Bade ngiringan moal. si Sudi pake sia iya mending ngode we aing mah mending ngarumus Kokot ke depan lagi. oke Cici putri terele kembang celempung kalau mau kembang apa? Kembang waru. Manona si dewala kembang waru kabogohna ibu guru. pagawe negeri Teu kudu usaha. Maneh boga pamajikan ka guru. Gaji ngalir unggal bulan. Maneh teu kudu usaha. alhamdulillah teu burung we kuring boga jodoh Cek aing mah tak miluan cici putri ge. hayang nu leuwih geulis Sok kokot ke depan lagi. Cici putri terele kembang celempung kalau mau kembang apa? Kembang bungur. Kembang malati. Manona si dewala kembang malati kebogohna anak bupati. Anak Mang Eep Bupati Subang. alhamdulillah jadi we tungtung nampi jadi minantu bupati nuhun jadi ka Mang Eep teh jadi mitoha dek garelo urena ngahayal nepi ka setinggi langit kitu eta Pade ngiringan moal. Sudi pek-pek nya Cici putri nepi ka taun hareup mah kinya ngeureun alhamdulillah gareng teu burung we jadi minantu bupati deui Cici putri terele kembang celempung kalau mau kembang apa? Kembang bungur. Warna bungur. Manona si dewala kembang bungur kabogohna anak gubernur. alhamdulillahirabbil alamin nasib teu burung we Syukuri maneh boga mitoha ka Gubernur Jawa Barat
miluan angko embung oh ada embung tadi embung saya teh nama hayang kabita aing mah sidawala kabogohna guru anak gubernur anak bupati aing ku anak RT ge ditolak cugane atuh angko sia mah tadi alim da ayeuna hayang kokot ke depan no. Dewek mah rek pesen heula kemang naon di ayeuna kene kembang engkol manona si cepot kembang engkol kabogohna meuni bahenol aing geus hayang anu bahenol teh Cici putri tele kembang selempung kalau mau kembang apa kembang kol gareng eta kembang kol meni manja tuh si anjing manona si cepot kembang kol kabogona nongtot bool bahenol goblok juga eta teh ini awakna teh cangkeng teh meuni alus teh bujur gede juga papanting mun dibayangkeun teh mun di dahar teh pulen teh nah sia jual nonton bool nya bahenol nganong tot bool ganti ku kemang kentang manona si cepot kembang kentang kabogohna meuni terlentang hayang kana terlentang aing teh Cici putri terele kembang selempung kalau mau kembang apa kembang kentang gareng manona si cepot kembang kentang kabogohna jiga setan kadieu sia jang ulah loba teuing heureuy bisi aya serangan deuleu cu bisi aya serangan entong harareup teuing entong hareureui tong jeung tong pajarauh deuleu sabab urang teh ayeuna teh nyinghareupan perang rongkah perang gede tapi aya perang anu panggede-gedena leuwih ti perang anu gede di alam dunya nyaeta merangan hawa nafsu eta anu hese dikadalikeun mah nu matak sing priatna jeung ati-ati syariatna si laing ulah hareup teuing itu bisi aya serangan ngadadak kabogohna nang tot bool minggu sih dibaledog rek aing sing doakeun abdi sing dipasihan kaselamatan berita mah aya serangan ngadadak kabayang teuing buta-buta nu sakitu jarangkung gedena teh nyerang ka urang-urang ha matak sing ati-ati ge kabogohna jika setan putus jeung aing
Kakang Semar Badranaya iya Nun cek beja aya serangan senah pasukan ti nagara Alang Kaduir jam menuju ka Gunung Suela ka pasangarahan urang bisi kabongohan hati-hati Kakang Semar mangga ayo jak ayo ulah jauh teuing ulah jauh teuing ayo tuturkeun dewek Ren aya anjing galak aya plang awas anjing galak sok sieun ngegel kana bujur belah ditu jalanna nah eureun aya kuburan karek 3 poe aya kuburan karek 3 poe sok sieun ngarawat kana bujur jalan itu Ren aya calana jero keur dipoe aing mah soakeun bono kitu teh ya hawana mah geus karasa euy nu rek nyerang teh muringkak bulu punuk ge ieu heeh abong-abong jurig wungkul ti pihak alengka siluman-silumin wungkul beda aura lagi euy dah berengan sieun kunaon dah tahun 2011 lo bakal sieun ya salah anjing dah teu keung aing mah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim di darat Jaya Una di laut Una Jaya nu sicing di siracai sang ratu mut putih bumi mengah aningkem ganeng atuh sia teh sidik aing beuring ka 10 punuk ku bararager jurig di dieu ieu di ditu we jurig teh beunang di titah ka pasar wakunta wakunti ikeun nyingral kunti nu kitu tah wakunta wakunti wakaliul hakim wa apud weuh dikitu ge jurig teh kabur bari ceurik ampun cepo gubrak teh jurig teh tabrakan jeung kapal gubrak deui paeh geus sieun naon ku jurig A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim pasabrang ka Palembang balik moal naon we ti Palembang lah rieu anu teu kagubug wae aya ka Palembang teh wah aing mah mun aya juri komo awewe komo geulis ditangkep aing da ya wah sieun naon ku jeung sieun ku jurig
lamun kubu nenah sieun jurig teh cekolot gedena sagede muning rupana jurig teh jiga hurang gedena sagede kuring cenah jurig teh rupana jiga urang jadi jurig teh urang kene tak tong sieun ge ku jurig sabab naon sababna jurig teh urang kene nyata teu puguh-puguh yol ngewa ka batur di dina hate da bijil jol teu kaopan teu payaan ngewaan hayang mitnah hayang maehan hayang nyiksa tah eta teh jurig euy geuleuhan cicing goblok da walas ya doh si dawala nying sieunnan kabina-bina teu Jurig, jurig, jurig. di tengah jalan HS saya mah di imah gitu sia usang hirup keneh gitu geus maot siapa teh jurig Nu kumaha jurig teh? buukna panjang Kumaha? buukna teh panjang percis jiga maneh usum kieu wayah kieu sieun keneh ku jurig naon sieun ku jurig jurig teh eta teh kasieun di babawati imah bayang-bayang we ku urang tah eta kasieun teh ngawujud we rupa nu pikasieunneun baca atuh ayat-ayat pangeran sieunneun kabur geura jurig teh amit amit si cepot badek gelo nya naonan atuh sia teh jeung ngaheureyan wae nah cepot kunaon kigituan dek gelo mun sia tah lamun aya jurig gampang jurig datang ti hareup di kitu tah cos panonna dicolok jeung irungna dicolok riang irungna pan teu bisa napas lamun digigir cos ceulikna dicolok pan teu bisa ngareungeung cos lamun aya ti tukang cos
Jelema teh kabatur kita siap-siap mainnya kalah harare es dia. Redang saja. Redang. Sudah malah. Nah, udah coba kena susu. Yes. Nah, tara-tara guru yang kena susu aing. Redang saja. Kunaon sih? Gareng jurik. Gareng lompat aya jurik gareng. Ai jurik teh naon? Si balagong jurik. Ai jurik naon sih? Jurik teh merek motor atau naon? Si balagong. Jurik sia lompat aya ririwa aya kunti. Ai maneh atuh teu lompat. Kalah es. Tuh, goblok leuleus. Iya, gareng, aya jurik. Arebel duanana ye. Jurik, gareng jurik. Kayak awewe malam minggu kebeneran ieu cikana awewe ti patok beusi. Neng saha nami teh neng? Ngaranna Dewi. Kurang mana neng? Aduh, ya budak di kebon danas. Neng daek teh upami kawin ka gareng. Oh, daek. Aduh, ya awe geus pisan. Ningali bukna diri bonding. Terus kuntuna make behel. Panon make soplen. Make lensa. Terus bajuna oke menutupi aurat. Ciri-ciri awewe solihah. Jilbabna jilbab putih melambangkan kesucian. Juri goblok juri. Sirik anjing. Ai jara lomlo teh kitu. Terus sengitna ge beda. Sengitna lain seperti sengit parfum di Prancis. Tapi sengitna sengit minyak air mata duyung. Neng kersa teu upami ku aa dioprek. Juri goblok. Diam ah.
kengeng lebet karena jero underrokna teh. Aduh. Aduh anjing. Ya awet jika anak tukang bakso. Tina awakna tulang wungkul. Aduh. Ya awewe geris-geris begitu. Bau bangke. Aduh. Ya awewe teh sukuna ngalayang keluar. Aduh, kenapa? Neng, apa dek? Tumaros. Dupi neng teh jurig sanes. Hah? Waduh, cilaka. Neng sekali deui, neng jurig sanes. Aduh, jurig. Upami kita mah neng jurig, akang ge bareng miluan pingsan. Waduh. Panuju Mantong ini anjing. jurig dioprek. Katanya anjing, suka naik awewe. Jurig digorome. Alah, eueuh sigareng eta mah. Eueuh. Alhamdulillah eueuh. Udah ngereng. Jurig nu tadi teh nyaeta bisi nyingsieun urang supaya ulah maju ke pangperangan. Bisi gogoda. Jeung bejana ceuk kolot anu beunang dipercaya jurig teh cenah bakal sieuneun lamun panggih jeung budak lalaki anu ditaranyar. Anu teu make calana. Geus we maneh tong make calana. Daudek mah era. Geus kolot. Si dawala kuring ge era sarua geus kolot. Geus we maneh gareng. Jadi uing. Heuh wayahna buka we calana tangke panggihan jurig eta jurig bakal sieuneun. Sok buka gareng, sok buka. Aduh, tapi uing mah izin. Wah. Budak keneh. Sakit cukup teh. Uluh eta bujur. Tapak bisul. Tapak dicakar ucing. Lolobana mah tapak nayaga wungkul geuning. Aduh, bujur entar bega kitu. Bukakeun kabeh gareng. Kena mau yakin bujur dibukakan asa make AC. Yo, kudu asa bukakeun. Nah, itu jurig nyamperkeun ka Sileng bakal paeh, jurig bakal kabur. Selamat berjuang membasmi jurig. Oke. Waduh, Jabah hujan, jabah bujur dipulikir. Polos.
Raden Gunawan Wibiksana Rayina Prabu Rahwana anu biluk ka Batara Rama margi teu panuju ku ahlak kalakuan rakana. Gunawan Wibiksana diusir ku Rahwana kapungkur kalayan sampeanana dibaledog ku Bokor ingkleng-ingklengan kayanana disaprak harita Gunawan Wibiksana ulun kumaula ka Batara Rama margi Raden Gunawan Wibiksana mah yakin Rama teh titi sing Wisnu. Dina waktos eta Gunawan Wibiksana nyamperkeun ka kemah Batara Rama sareng Lasmana margi numutkeun juru talungtik ieu Rahwana bari nyerang dina dinten ieu. Gusti Rama antosan diri kula. Cilaka kan lamun teh Rahwana lan sekula mikeun deui Dewi Sinta anu saila ieu disekap di Taman Argasoka jigana lawang hampura Gusti Rama bakal dibukakeun ka Rahwana. Tapi kaulah menang beja tidak menang dipercaya yen Rahwana teh sudah bejana
poe ieu pisan bakal ngarurut balad di Gunung Suela. Cilaka Rahwarna, cilaka. Gunawan Wibiksana Prabu Sugriwa artos heula sakedap. Mangga. Hirup urang masih ngetangatu sing uninga kana waktu Uang raka wartosna Rahwana bade majeng kapang perangan. Wartosna kitu pisan. Sabar Gunawan Wibiksana, sabar. sadaya ngaturkeun lagu nyangakeun kawilujengan dunungan kasadaya kaum dangu dipiring parawian kanu sengak mah Ibu Hajah Ijah Wirahmana Esturaos ka kupingna saluyu jeung pribadina saluyu jeung pribadina aya lumut dunungan dadina batu aya kuya di muara kedah tumut dunungan dakana waktu di dunia mah di dunia urang para pangpring pangpring bintang kukus jadi tilu Allah ngiri abdi ngiri ngejak putus abdi milu pangpring pangpring bintang kukus jadi dua ngiring abdi ngiring abdi ngiring najan pupus da abdi bawa agan andelendi pantun agan kaliki mah kaliki di kalidei agan
Nera ingkang samyang ngalaga satengah ing kemah Nera ingkang samyang ngalaga satengah ing pasang rakat Gunung Suela Raden Gunawan Wibiksana sasatna nu prihatin ras kula-kulampah rakana nyaeta Prabu Rahwana Unera Kang Andika aduh Prabu Sugriwa ras kaula teh kula-kulampah nu jadi lanceuk Rahwana atuh iraha sadarna sedengkeun Rahwana teh sasatna maling hak batur dina waktu ieu memang kahayang mah nu jadi lanceuk teh Rahwana teh sadar kurupa-rupa kejadian Paman Pratih Prahasta parantos perlaya Indrajit parantos perlaya Acek Sarpakinaka oge Kakang Kumakarna tos perlaya kari sosoranganan Rahwana teu nyaaheun kana diri Rahwana Gunawan Wibiksana kaula nuhun najan Dewi Sinta atrapi Ibu Sinta geus sakitu lilana dipaling ku Rahwana tapi lamun teh Rahwana daek mulangkeun Dewi Sinta ka Gusti Batara Rama Gusti Batara Rama tadi sasauran yen rek mukakeun lawang hampura turta bakal ngaku Rahwana dulur pekuhinis aduh mual burung dirawut di pangku cemar pisan Gusti Rama kadedeh kaulas kasih kasasama hiru Rahwana ieu teh kasempatan Rahwana kasempatan dihaturanan ku Gusti Batara Rama margi pasukan Rahwana parantos caket ka ieu pasangrahan oh kitu nya mangga atuh tipayun wae sampeurkeun Gusti Batara Rama ka ulama di dieu we heula oh kitu carana leres kaula nun mangga atuh Gunawan Wibiksana kenaku istilah hadek kubasa goreng kubasa parantos sabaraha kali ngawakilan Rahwana nyungkeun diapunten ka Batara Rama nanging nu janten rakana mah Rahwana teu mikir-mikir itu kayanana saprataripun surak hambal-hambalan dina waktu eta pasukan Rahwana nyerang ka Gunung Suela surah kana batur tingali eta naon eta wah urang beakeun tantara warnara batur urang beakeun batur ayo aduh sila hey
hey hey hey hey hey hey hey. Dina waktu ayeuna manga urang sakan tenan wae urang serang pasukan Wanara. Pasukan Wanara beakeun sang manga Gusti ayo. Ayo sia maneh monyet kolot dipaehan wae we. Dek dikumahakeun sia wing. Modal sia. Hidup. Hidup Wanara hidup. Wani datang ditotok wae ku gada. Kurang ajar sia maneh mamawa kalapa gede. Kudu diaku yen detik ieu maneh bakal maot ku uing. Coba. Wet. Ayo. Dang sia. Kurang aja hebat. Bisi hayang apa dulungan sia-si prahasta ku aing perlayana. Ayo. Ayo. Datang buta babet wae. Pas lain ka CS wae. Nah tuh sia kulungkang-kolongkong di dinya. Loh, hebat sabaraha sakilona samangkat teh. Kurang ajar sia.
hutang pati dek bayar pati hutang wirang bayar wirang kolot ngaing syagus perlaya kumaneh dulur-dulur ngaing syagus dipaehan kumaneh coba wait Astagfirullahaladzim. Amit. Ayo maju ayo. Hujan senajan naon berjuang makruh terus. Kuduren. Di bandring aing boga bandring kuduren. Ayangnya datang mitoha di kitu tak wae. Iya. Ayangnya Fasya. Urang ajar sia maneh ku ngaing bakal dipaehan. Sok sia. Wani mah ka ngaing. Urang ajar sia. Sok. We. Ya. Sok sia. Hebat. Udang sia. Jajan masuk beang debu jere kawe. Jadi mangkaning aing geus ngaimih ayam. Bagikeun ku aing bisi arayangeun batur. Ayaga. Iya. Kah mere sia ka maneh. Bakal kitu ka Bandung sia. Ampun ceuik. Tulungan.
ingkang mutusaken jiwa raga kecabi Sandra muga maju kurang
Amis si horeng getih dadakan amis ayo maju rakyat gitu kaya nana Patih Chandra Muka Oko begalan Patih Serang Anggada nya anjeunna pisan anu masing pati tumakaning perlaya gorogoti korona ku Anggada atuh ieu kabar teh dugi karahwana nafsu ngaguguduk amarah teu kawadahan irahwana nanging satajan majeng sayung serana dikapayunkeun ku rahwana sayung serana tong diantep si Rama beakeun sayung mangga Gusti mangga ayam milik panggih deui jeung Lasmana balas dendam hey 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 hitung-hitung bang maleskeun pati kasih Nyai Sarpakina kanu geusna masing pati tumakaning perlaya ku si Lasmono. Hai Lasmono moal aya nu bisa mayahan maneh kajabat ting aing sia kurang ajar. Ayo sia Lasmono dipaehan ku aing. Maneh nu ngaran Lasmana kaula Lasmana adina si Bacara Rama memang kaula adina watir euy dina sorana mah ieu teh budak teh leuleus tuur ai leuleus keuyeub maneh anu geus maehan Dewi Sarpakinaka memang bener Sarpakinaka masing pati tumakaning perlaya apa aing saha ari anjeun aing sayung serana salakina anu kalima Sarpakinaka coba urang pada bito tamah kurang ajar ayo sia tega lara awamu aku sing tega pati aku sing tega wait yakin kurang ajar hebat ieu cacakan ngomong sabedug sakali kuat modar kurang ajar
Raden Lasmana kumelayang di kekana wiati tiba maring lemah sapadarita ye Lasmana ngayap gondewa lan panana sapadarita ye Raden Lasmana kumelayang di kekana wiati sugan kuduku ieu kuraja geus waktuna lamun kaula kudu ngagunakeun ieu panah rasakeun kuraja pajeta dialungkeun ku aing hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang bongan maneh Lasmono geus nganyeri ka diri aing nepi ka aing kalengitan Dewi Sarpakinaka pamajikan aing anu sakitu dipikanya dipikal deui ka pelas pikasina ku diri aing pinasti kersahyan dumapara ieu panah ti Lasmana sapadaaritan niruh kana jajantung sayung serana sapadaaritan masing pati tumekaning pelaya ieu sayung serana hidup Lasmana hidup hidup Lasmana hidup ya nepi ka kitu ieu panah nan sepisan kana jajantungna silaka bisikeun ka dewek raya aya peurahan ya Asian nah balik deui atuh deh aing mah bina-bina deui Asian teh samuka barang ningal wal dia balak tamtama beki dia beki yakin kacecep kageleh kapatara rama anggur ngagengan rahwana nafsu ngaguguduk amarah tekawadan barang ningal sayung sana rubuh ku panah Rahwana tandang sapada harita Rama urang patuh tunggalan Rama
kurang ajar. Sudi rasaning ati lamun can bisa modern siap bangsa maju Rama ditungguan ku ini mati kembang Nusarae kembang ulah memang ulah bimbang kasa sama muntataro kasa sama muntataro sindalaya para patah cisaranteun lempurapu samudaya kalepatan hapunten anu kasuhun Cikuray gunung Cikuray tempat niis mojang geulis mun paturai hate puya mun patani dapi nangis empang tadi belakang koredas tembok cadasna tios urang gogon jaka ayeuna mah kantun wasna Rama
geus hayang gara-gara aing neuteuk beheung anjeun. Geura tungkul kana jukut geura tangah kasadapan. Rama dina waktu ayeuna maneh bakal paragat nyawa Rama. Dewi Sinta anu sakitu gelisna pamajikan sia bakal dikawin ku aing jadi prameswari nagara Alengka. Bakal pae panasaran Rama. Geura tungkul kana jukut geura tangah kasadapan samat inung anung-anung bapa nu ngayuga. Geura pilelayankeun dunya dua papasangan kidul kaler kulon wetan luhur handap awewe jeung lalaki. Geus katingali eta sahaya dina diri anjeun yen anjeun bakal dipetik pati dina poe ieu dipaekan Rama ku kaula dina waktu ayeuna. Rama geura tegrakeun kategaan paeh awak maneh Rama. Rahwana moal aya nu bisa nyabut umur ngala nyawa jeung metik pati iwalti nu kagungan abdi-abdi sadaya. Najan anjeun raja gagah rongkah, najan anjeun sakti mandraguna manggulang mangguling, taya ilmu panungtung Rahwana. Si Rama sasata ngupahan diri, kaula lain ngupahan diri. Lamun teh mah anjeun rek sadar, lamun teh mah anjeun rek insaf, bisi rek babalik pikir atuh balikeun deui we Dewi Sinta ka diri kaula. Iya. Dewi Sinta. Oh mewek si Rama. Dewi Sinta atuh iraka patepung lawung jeung akan. Najan anjeun geus sakitu lilana dikungkum ku Rahwana, akang ridho pikeun narimakeunana. Gerak mulih gelis, gerak mulih Dewi Sinta akang ngajang ngeriung mungpulung deui. Aduh. Rahwana demi Sinta kaula rela korban jiwa jeung raga. Demi Sinta kaula ridho ancur lebur papan karitulis. Rama kaula modar kurang ajar. Ayo.
sikuna kana angen aing kurang ajar Rama kurang ajar kadia si Rama aya naon Rahwana kaula indungna Batara Rama terame jurik peduli deui kurang ajar sia najan sabedug sakali gerakan cepat si Rama sugan kudu ku ieu baksat geus ratusan bahkan ribuan boa kali teka itu ieu pedang kangkang anu bakal mutusakeun jiwa raganira kejabi pedang kangkang Rama Batara Rama ningal kana pedang kangkang sidik yen eta teh pedang kangkang teh damelan empu anggan jali eta pedang kangkang teh saresna kagungan Batara Rama anu diiwatku Rahwana kitu kayanana pedang kangkang lain pipatieun diri kaula mah ku anjeun pipatieun kaula mah ku kapastian Gusti nu kagungan abdi sadaya pedang kangkang pindah aja pindah di kersahyang dumampara ieu pedang kangkang ujug-ujug ngalih kana pandangan Batara Rama kurang ajar pedang nurus tunyung pedang nyolowedor sakala pindah jurik Rahwana ieu pedang teh anu bakal mutuskeun jiwa raganira pinasti kersah yang dumampara ieu pedang kangkang sapadari tangga belesat ngadek ngagorok arti korona Batara ieu Rahwana Rama dala Rama aing masih kena bisa hirup deui Rama aneh kalayan ajaib ieu mastakabat anu ditigas ku Batara Rama mastakana Rahwana nyeuran ngagunakeun aji dasamuka sapada harita tina pecretan getih bijil ngawujud ia eta makhluk sapertos Rahwana margi ngagunakeun aji dasamuka Rama dola Rama korban hiji
ngalobaan aing Rama rek sieun kunaon rek gimir kunaon Rama modar si Rama poe ayeuna keneh taya deui iwakti pedang kangkang anu bakal sasatna mutusaken jiwa raga anjeun Rahwana pedang kangkang ku Batara Rama dihemat sapada harita hiji-hiji mastaka Rahwana disabetan ku pedang kangkang antara sirah jeung awak Rama rek ilmu naon grabijilkeun deui Rama di podaran sia ku aing bakal dijieun mas kawin hulu sia Rama Batara Rama lajeng ngagunakeun panah anu kasebat nyaeta panah Gua Wijaya ari panah Gua Wijaya teh salarasna nyaeta masih keneh kasebat panah Kiai Dang eta panah teh janten wawadah arwah-arwah rai-raina Rahwana kalebat oge pamana Rahwana nyaeta Patih Prahasta anu parantos perlaya pernah panah ngabelesat nanging barang anyog karahwana ieu panah teh ngadak-ngadak lire panah bisa ngerem kurang ajar panah nanahaon ieu Kakang Rahwana Kakang Rahwana adiku makarna anu geus aya dina alam anu beda Kakang Umakarna urang samper Kakang Dasamuka engkang Dasamuka ya kaula sarpakinaka ya Kasep ieu paman Patih Prahasta urang balik Kasep urang balik ya gening panah teh ngumuda kesina arwah si Kumakarna Sina si sarpakina kajeng paman Patih Prahasta ampun kula keun kula mung maot aing rek nyumput ka mana wae aing bisa asa ulah panggih jeung eta panah anu ngajak wae bali
Ampun teuing bawa-bawa ieu balesan tina naon rupa laku lampah di pribadi kula. Ampun Rama kaula teh ya aing rek nyumput Kakang Dasamuka urang balik aing mane malam Kakang Dasamuka ieu aye kumakarna gening kieu karasana aing diudag-udag ku kasieun. Ampun kaula ampun. Entong ka dieu panah aing sieun. Ampun teuing Rama nyiksa teh kabina-bina geus puguh nagara menepi ka ansur-ansuran. Rama ongkoh titisan Wisnu tapi anjeun kejem luar biasa. Kakang Dasamuka urang balik ya. Kitu kaayana Narahwana lulumpatan diberi ku panah Kiai Dangu atanapi panah Gua Wijaya. Anyuk Irahwana teh kana sela-sela gunung anu kasebat gunung Sonara-sonari maksudna nyumput di dinya. Maksudna pikeun nyumput turta nebihan tina paningali panah Kiai Dangu. Ya. Rahwana sapada harita nyumput dina sela-sela gunung anu kasebat gunung Sonara-sonari. Barijeng ieu gunung Sonara-sonari saleresna penjelmaan putrana Rahwana nyaeta Raden Karnada Karnadi anu diteuk-teuk beheungna dianggo mas kawin ka Dewi Sinta. Nanging ku Dewi Sinta ditolak da puguh sanes. Ieu dua murang kali teh diteuk-teuk beheungna ku Rahwana di canaka ahli sihir dirupikeun Lasmana sareng Rama. Nanging ku Dewi Sinta ditolak da puguh sanes. Ieu Rahwana gegebegan manahna. Hayang kakeung anu teras-terasan ngajung jurigan dina dadana. Ieu Rahwana ngalamun ningal kaayaan ampun. Sinta gening maneh teh ngaruksak Sinta.
dulur lapur baraya beak pamili karisa euti negara hancur dipake melaan ka cinta aing ka anjeun Sinta ampun teuing Rama ampun Rama tong kabina-bina teuing nyiksa diri kula Rama ai Rama ampun pek wae Sinta keur anjeun Rama ku kaula dibalikeun deui ka diri Andika cup dek dibikeun deui moal mal tulus aing mikeun Sinta lebar geus mahal ngabelaan Sinta sul naon geus loba teuing pengorbanan ieu Anoman Parbancana Suta nyata ngagunakeun ajian Ayurota Anoman Parbancana Suta nyeredkeun ieu gunung Karnadi nyata gunung sonara-sonari penjelmaan ieu Raden Karnadi teh sapa dari takwa Anoman diseredkeun gunung sonara-sonari agen set Rahwana rasakeun kula aja di alam naon ieu kula alam naon ieu kula nepi ka eueuh wates wangena bodas kabeh bawa kaula teh sasatna geus di alam maut kasebutna alam akhirat tina sakabeh laku lampah kula aya geningan awak kula kaganset ku gunung ruksa kaayaanana digenset ku gunung bawa eta gunung teh gunung penjelmaan ti Karnadi anak kula ampun teuing Rama kabina-bina teuing nyiksa diri kula Rama kula rek asup deui kana awak kula hayang hirup deui can laksana ka Sinta lajeng ieu arwah Rahwana lebet deui kana waruga bari jeung ieu waruga teh nuju reksak digenset ieu awak teh nyaeta teu tiasa nampi margi kaayaan parantos hancur aing rek asup deui kana awak aing bumihan teu ditampi ku jagatun ditarima komo lamun kunu kawasa meureun ieu teh pangwalasan diri kula ampun kaula kudu ka mana mulang
sedangkan bedek apus deui kana awak eta awak geus ruksa kayanana. Ampun teuing kaula Rama hayang insaf dina waktu ayeuna. Ampun Rama. Ieu arwah rahwana anu mangrupi cahaya beureuh. Dina waktu seta ku parentahna Gunawan Wibiksana. Ieu arwah rahwana teh diampihan sasatna dilebetkeun kana supu supados teu ngulayaban asup sia rahwana asup sia kunci wae hayangnya kieu buktina bumi hanteu ditampi ku jagat tritarima hirup dina alam kapanasaran dina alam marakayangan aya nu ngalamun suh aya nu keur bingung suh nilik-nilik gesan ngancik nyawang gesan nyayang di mana asupna jalma anu kurang iman jeung ipis imana tan wane bakal kausaporot wasma iya nun kadieu heula wa rahwana dina waktu ayeuna geus dikerem dina cupu manik astagina kade atuh ti ayeuna kapayun masih atos-atos sabab kahayangna dikansarkeun kahayangna mah dikaluarkeun tina eta cupu tur tak bakal ngacaokeun deui alam marsa pada artanapi alam dunya ya cing atos-atos we Kakang Semar geras salametkeun Kakang Semar mangga ujang mulih kana pansa kaki mapai kana riwayat lalakon rahwana gugur urang sekapkeun dugi ka dieu hapunten anu kasuhun hampura anu kateda tangtosna bae tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina alus tadi ge hirup ge teu bodo-bodo acan mudah-mudahan ieu lalampahan teh tiasa janten contoh anu patotos kanggo urang sadayana sakali deui hapunten wabil khusus ka kersana pun bapak nyaeta Bapak Haji Cepi miwah pun biang Ibu Hajah Ijah oge kapanganten mudah-mudahan dijantenkeun kula wargi anu sakinah mawadah warohmah kanu syukuran di sepitan aseng haneda oge hitanan Reginal Sultani Aulia mudah-mudahan janten murang kalih anu soleh salamet anu ditonton salamet anu nongton sakali salamet tetap salamet wabil khusus sakali deui ulah kirang hapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.